adakeun wios eta mah da dongeng nya. Uskuril qalil hatta ya'tiyakal katsir. Syukuran anu alit supados sumping nikmat anu ageung. Kade upami gaduh nikmat saalitna nikmat ulah ngeluh. Ibu caroge nambangan, ibu caroge nyupiran angkot, atanapi caroge ka sawah. Pas uih teh di sawah ngan masian artos teh 30.000. Ma ya artos 30.000, cek ibu teh naon? 30.000. Tah, lamun aya kalimat 30.000 yakin eta harta eta duit moal nambahan. Naon teu syukuran? Kabutuhan urang teh ulah kieu, Bapak, urang teh loba raweuh kabutuhan teh meunang 30.000. Tapi coba lamun tampi heula, alhamdulillah 30.000. Allah bakal ngarejan min haitsu la yahtasib. Tapi lamun urang 30.000 atau sakituna mau ditambihan ku si Allah oge. Nah mawi uskuril qalil. Sakedik eta harta teh pamasen ti Gusti Allah kadah dikuman syukuran. Ngaran naon sumping nu enggal nu ageung deui. Uskuril qalil hatta ya'tiyakal katsir. Syukuran anu alit supados nu ageung sumping. Rek kumaha sumping nu ageung nu leutik oge teu bisa syukuran komo deui nu gede.